Selamat datang di episode 34. Selamat menyaksikan. Hai, cicing aku. Baru aja lo. Diajak. Ajak ya aku nih. Ngapa kayak aduh. Loh, gimana? Jadi gero. Kurang kesel lah, tuh kamar itu kasih ojek. Oh, orang kesel, masih ojek kamari. Pulang bos dendam yuk. Tekede tuh, Kunaon? isukan ngedapai si rojak mah. Ya, dipencit kurban. Nyahe, tekede balas dendam dagoan weh. Ngiri lu kamari potokeun teh. Ngiri tuh baru tuh. Pirake teh, untuk mana boga kan nyeri? Aslina da ai sering ting mah tuh udah nyeri linu. Perih ya teh, perih. Anjir. Gila. Gede. Nah, buka nah. Alus ekspresinya tuh. Sak naon eta Neng? Ih. Eta naon? Ih. Meser atuh. Meser naon, Mar? Bala-bala. Tapi ieu mah sanes bala-bala. Naon atuh? Daging berit. Teu naon lah? Teu naon? Ngeunah teh sih. Ngeunah. Neng, dipeser cenah daging beritna. Sok dibungkus ku Neng. Eta kade panas. Amal geuning teu saung. Teu emang saung nya. Henteu man mah sakit. Sakit wae. Nya geuning teu sembuh-sembuh. Nya doakeun atuh. Ai Emar, isuk anjing bade kurban teu? Kurban? Kurban naon? Embe? Meni embe domba atuh Emar? Hayangna embe? Meureun lamun embe engkin di sadana embe gitu. Kira aku domba mah, domba gitunya. Nyanya. Mar pinter ih. Ih, heunya mah pinter. Pinter. Karek nyahoan Emar. Heeh, wati ge. Jak, Naon? ini tuh kudu loba istirahat. Kenapa nih perhatian gitu ke orang euy? Mati, ini kudu istirahat Saya mah gitu. kira istirahat Loba dahar. Kunaon itu ya? Jukut hejo. Naon mah jukut ah? Terus urang teh rek mentah hampura. Mana kunaon sih yok ah? Urang teh loba salah ka mah. Ah curiga mana kunaon? Mentah hampura urang memang kieu. Urang teh istirahat teh. Dahar sing loba emang kunaon? Teu ingetnya maneh mah isukan rek dikorban. Naon cenah nih? Emang naon maneh mending kieu we yok. Urang dahar bareng, istirahat bareng, tuh jukut kan loba. Da moal beak urang sorangan mah. Bang urang mah teh beki jukut mah biasana ge. Ya heuh, panek bareng dikurbankeun jeung maneh. Mah ini kurban banget tinggal di bujur nomeran. Ispan. Oh, gini, gua tilu. Nomor 3, nomor 1. Maneh teh 25 bujur. Urang mah teh maneh Urang mah moal daekeun yok. kunaon? Daging urang mah pahit. Lihat kebo mah. Oh, yok maneh teh sapi. Kebo bagong. Kok mah bagong mah haram ah. Moal daekeun daging ieu mah. Teasnya. Daging ke Awas ada nih. Tas aja lah. Yaudah buka nih, baca doa hala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika wa bi rabbika ya rahman. Amin. Neng bade mam, apa bade ngomong 4. Pada imam itu kamu. Kamu. Yap dia.
Alim mungkin bisa bau. Isukan pasti kurban deh tuh. Orangnya teh sukahan. Isukannya tadi orang tuh. Orang mau dagingnya kemana? Ya pasti di antaran lagi. Wah, Allah. Gede dong mana? Si rojak di mana aja kecang. Yang bisa Aisyah mah. Ini kalau bau pun. Lain yang ada kan. Ayo. Tuh, nu itu tuh. Yang ayah nukju. Gitu. Wati, lepaskan yuk memang. Nih, kunaon marwios. Tuh kenging dilepaskan. Kan anjing teh dombana pada dipencit. Karunya isukan teh getian nih. Gitu. Mama. Kunaon ieu budak teh? Eman minta hampura. Hampura kunaon kitu? Hampura mertelu basalo luba teh gede teh. Ari keur Idul Fitri teh daek menta hampura. Ari ayeuna menta hampura Idul Adha kumasih emat teh. Emat teh sieun dipencit, makana minta hampura deui teh. Keun ke dipencit sia. Amun kitu wae mah. Mamang ke sorangan mun emat dipencit sok. Nyakeun bae marah kitu wae mah. Bae dipencit siga sapi Idul Adha daek teh. Embung mamain Nya tapi. janji heula atuh mun kitu deui. Maaf. Hampura. Awas lamun kitu deui nya dipencit sia. Kitu. Barang gimana sih oyok dah biasa lagi nyamper. Macam mana kulit? Jak, ya kebenaran. Bapak yang nganti tahan tuh marek nyayur daging kurban nya tadi. Dia meuli sabara kabelanya. Samaran hal bapak? Bumbu. Maksudnya teh samaran naon wae? Naon wae mak sabara. Oh, beli bawang berem, jahe, laja, katuncar, muncang, Nah. pedas, jeung kecap. Kesana wes sotop segala ulin. Ya, cukup lah segini. Mana? Cok kabelanya. Salah kapaksa kayak bupat balik kayaknya. Wow. Pinter. Jahe. Bala-bala. Bawang berem sambelin. Inget euy. Jak. Naon? Mana wawanian geningan liar ayeuna. Teu sieun? Sia naon berang-berang ki urang mah teh sia naon ah. Teu sieun naon cenah mana inget ayeuna teh lebaran haji. Nyaho lebaran haji. Buru. Tuh geus halo-haloan nomor 3 ojak. Naon Buru beneran mana dipencit. sembarangan aya mana. Ya wan lebaran haji mah lain urang dipencit. Sapi, domba jeung budak bangor jeung maneh nu dipencit. Tuh urang mah. Teu percaya mana majik tanyakeun tuh ku palurah.
dipencit mah budak bangor. Sapi domba jeung budak bangor. Mana nyawa teu unggal tahun di lembur ieu. Leungit hiji budak bangor. Dipencit eta teh wani kurbankeun dagingna dibagi-bagi ka warga. Gitu. Anda tahu anda berarti bagian manehan. Jik ditanyakan ka Palura mun percaya mah. Mun Palura eueuh tanyakeun ka Pak Amil. Jik dia percaya mah jik. Ya, urang ka warung heula nya. Belanja. Jik buat. Naon itu jahe, muncang, lauk asin. Asa lauk asin. Kayak di BL lagi ingat Ya, bagian berangkat itu. Kurban teh jeung sabaraha mulaina? Ayo. Oh, siap. Ayo tuh. Siap mah. Ayo. Sehat. Alhamdulillah. Orang ningali kurban. Ayo, segedogna. Lumayan lah. Asa geula tuh. Tapi geus bagus sih. Tah sika ieu tah menang asa gede bedogna ge. Tuh. Beda pan bedog babin sama. Oh, da kudu bagus. Nya. Itu budak sapi mah kudu seket. Wan. Oh, Wawan. Hah? Wawan ka dia, Wan. Wan, dia. Ka dia. Allah. Palura bener mau bedog. Duh bener cik si ojak teh budak mengarek pencit. Duh kumaha tuh. Sieun. Kenapa? Buru tong sakara rese di geruan teh. Ayo Wan, ka dia Wan, cepet Wan. Buru ka dia. Ka dia lah sama kamu mau bangor ka dia. Itu mencit awet, Pak. Mau mah dipencit, ieu mah iya. Seger, alhamdulillah. Sehat Wan? Kemana wae? Tadi tos amang. Tos amang. Di mana? Di itu tadi tos salat amang. Ah, bohong. Amang ngungkulnya. Teh salat, Pak. Yang jadi naon cita-cita? Yang jadi polisi. Tuh, kamu jadi polisi mah. Gaya, cita-cita nama. Udah kayak udah jadi sehat. polisi tapi bangor wae. Rajin olahraga nya, jaga kesehatan. Enak kene. Kalau ganti lagi cita mut tinggi lagi. Ya. Ayo nama orang nyari anu muncul kurban. Ya. Ayo Ramilo bantuan ya. Bantuan ya. Bantunya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bela. Rek naon rojak ka dieu? Nek balanja tuh, Bi. Arek nganjuk meureun. Iraha rojak Alfonso nganjuk. Alfonso dulu rojak gitu. Alfonso tuh, Bi. Tuh Bi rek balanja tuh. Orang tuh diberi duit loba, Bi. Kita balanja. Balanja naon? Tapi balanja naon ya? Bi. Pokoknya mah tadi teh kita balanja tah sambeleun, Bi. Tapi 500 apa 300 ya? Eta sugan sabaraha? Loba di Bima tuh sambeleun cengek negara rede ya. Naonnya? Kayak aku sambeleun kabeh. Poho Bi urang teh Bi. Si Wawan tuh lagi tadi Bi nanya di jalan Bi. Nyalah ka batur teh. Je bener Bi tadi kurang dihitung 10. Sakalina balanja poho. Biasana ge si Utep ka mana si Utep? Pokoknya si Utep teh ulin wae Bi ayeuna mah lah. Ojak di imah wae jadina. Sieun dipencit ya. Sini pencit. Ya lawakna gede bisa sok dipencit. Ya henteu atuh Bi ojak mah budak bager. Buru rek balanja naon tuh batur ngantri di ditu rek balanja. Nah, masa ojak. Sanu hewan ku ojak. Eraeun ku ojak. Buru atuh. Geus ka dewe Bi ka dia Bi ah. Wiweh batur balanja. Tadi nya. Ieu mah gara-gara si Wawan ya. Itu jebrok-jebrok tuh balik gitu ke kepala dia ampun deh. Nama Wan, ya. Nama kan minyak dia itu dari mobil kurban. Perhatikan Wawan. Kumaha cara-cara muncul. Karena nyaho ke Wawan modelan bisa mobil kurban. Ya, diajar we. Oh, Palura. Kumaha? Hapunten ya anu ketinggalan di rumah. Bade pamit heula. Engke abdi ka deui. Oh gitu, harus nyala. Aya, anu pulang heula sekedap. Ya, tapi kayak kadirinya. Ka deui kita lanjut heula nya. Wan, lanjut heula nya. Di Palura nya. Oke, ka deui bapaknya. Ya, sok lanjut. Iya, Pak. Pak. Mana? Poho, Pak. Poho naon? Eta bumbuna teh naon wae samarana? Ayo ojak. Ternyata pikiranna kana ulin wae. Ini si Wawan tadi di jalan ngagorowan ah.
Pohon meuli atau teu meuli kalau Meuli Pak, itu geus nepi ka biera tapi poho deui si Wawan ngajakan ngobrol, Pak. Ampun, dioyak kita sakitu ge. Kumaha tuh da poho naon tadi? Ning catat. Utek wah. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Tadi padahal ditulis kan mapo. Kenal nih tulisannya Kening kieu Jakarta, Bandung ku masih mate nulis teh. Tukang warung kege apalin dia. Assalamualaikum. Salam. Bi. Ingat aja nama. Ya ingat tuh dicatat tuh ditulis ku si emak. Jebrok nyerahkeun atuh rojak era ku awak yang musuh gede kitu. Nah sakieu imutna aduh mah. Bi, tadi naon Jakarta mah jalan ka Subang teh nyaho tah. Tukang warung mah sok pinter maca. Jakarta. Jahe, rojak di mana Jakarta? Nulisna si emak. Udah ka hardi kieu oge jarang. Tapi yang ulin ya tadi 1.600-an Jak. Ih, geuning pas bi Tangis mah pulanganna ke Ibi. Tuh, komomun tadi sambeleunana 500 kurang meureun. Geus, pas. Mana ka dieu keun atuh balanjana? Ya. Awas tong poho deui balanja teh. Siap. Nu nya urang mah teu nganjuk. Teu nganjuk duitna pas cenah pulanganna jang Ibi, bohong. Waduh, si gatos beres motongna ya. Jadi isin Pak Lurah. Terlambat ya. Ya, tadi bumi saya rajin bantuan produktif, jaga politik ya. Sehat ya? Alhamdulillah. Kan syukur Ayo. Tah, ya wan cara teh wan, cara motong kurban teh. Tuan bapak-bapak ya. Sok. Nah, kita masukkan resek. Masukkan. Sarua ya nak. Sarua ke. Ulah beda-beda. Utep mana Utep? Cep, orang balik heula nya. Nah. Orang balik heula urang mah ulin. Sok aja. Nah. Mana ieu urusnya? Pak, balik pamit heula Pak. Mereka mana, Wan? Uih heula Pak. Tengah Bager, karena kemarin kita ditaheng dari polisi mah. Ya, Bager ya. Ayo pamit lagi Pak. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Punten. Ayo teh Ki. Assalamualaikum. Punten. Itu kan. Nah, teh none mana? Mana nyaraba gitu. Nyaraba gitu. Aya tulisan naon tuh? Daging mah kaitkeun we kana gagang pantok. Gagang pantok. Yang satu teh pakai. Gagang pantonya daging dah di doma tinggal sakit itu mah. Tah, anu aku cecep ajarkeun we kanu sanes. Pokoknya tuh Ki, tapi bade euy heula. Nya bau daging doma ya. Apa? Waktu heula. Nya cep nya. Nya Ki. Yuk. Tuh. Barang, Pak.
Wan. Bi. Naon cep? Ya, daging kurban teh abi. Daging naon ieu? Domba. Nuhun atuh nya. Itu bi ieu bari nganteran sama Bi. Ya nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh tas eta Mar. Karunya Wati. Tos eta mana piringna Mar? Urang wadahan dia eta tos eta teh. Wati karunya tingali domba embe Mar. Mau aku nanaon Mar? Beneran? Kecobian ya raos teh. Embong Marma mau nyobian tetega Marma. Ye, beneran mau aku nanaon. Ih Wati karunya geus mah di gitu. Terus ayeuna dibakal panaseunnya. Karunya Cepang, Komar, Cepang tas asak tuh. Cobian, maros rasana, tos pisang, karunya nu mana? Cantik Wati gengeun. Dek. Naon? Nuju ngadamel sate Wawan. Giringan. Giringan atuh. Ayo. Komar. Set, ningan sus satena nya. Mar. Ka ieu mah jigana sate bagong Samar. Bener. Ieu mah bawa ningali mencit lagi ieu mah sate bagong. Itu nyawatin tuh lain sate bagongnya ieu mah sate non si embe. Sate domba eta mah Wawan embe. Domba lain sanes sate bagong. Bagong mah. Bawan anu ningali mencitna. Tapi ngana. Ieu mah teu ngeuna. Ngana. Nyambeureun jigana mah mentak ngeunana mah. Masakan make bumbu asmara cinta. Samara. Oh, make bumbu samara. Make bumbu samara, mantak ngeunana mah. Ieu mah daging bagong, Mar. Mar, teu meunang, teu ngeunah. Teu ngeunah ka dieu keur Wawan we. Ih, teu ngeunah. Najis Mar teu meunang. Teu meunang awewe mah. Teu meunang ku awewe mah ieu teh. Tuh, bau ieu mah. Bau. Bau. Disimpen di maka bagian piring nangongkol. Ieu mah daging bagong pamalkeun Mar mah. Dadah Wati teh dibere. Ah, teu meunang awewe mah. Saya Wati. Nganteran deh. Bener anu nganteran. Loba euy dagingna euy. Loba euy. Nah, keun ngitung ceplokeun. Aku pengen nganteran deui. Mana sih itu teh? Cenah ka dieu. Rul. Hei. Kate. Teh. Agak mawat lagi. Loba, meureun saya berduaan nanti. Bagaimana? Sapi iya mah, domba. Oh, sarua domba. Si pangariakeun nih. Bro. Pas kamu kadikeun maskomna. Setelah asak keding aja tuh. Tuh. Kamari si asa. Karunya si asa si Wawan. Nah, karunya. Kamari teh manehna di cari kanan Mang Ajeng. Dan ditusukan. Gara-gara aruran. Heeh nya.
Ke orang teh malah dinan digojret kana tangkal. Ngomongin si ojak. Gimana nya ini cuan harunya tapi. Wan. Mana? Wan. Jadi tuh Wan. Tuan. Naon? Iya tuh. Cek naon? Nyata Wan, bukeun ka dieu nyata bukeun Wan. Tong ngagalakan urang mah. Atuh, bos. Bos. Aduh sih, bos. Atuh, bos. Bos. Dibere tuh, bos. Tuh, urang mah aya di imangan horea masakna. Ya mesti di dieu bareng. Ngomong jeung terus. Gara-gara mana orang kemarin dicarikan Mang Ajum. Ampura tuh Ban. Da urang mah nya tuh umun urang kanyahoan mah hurun. Ditolapung. Maneh makan leutik kene jadi nanti karunyaan Mang Ajumna. Unta kanon si jadi kanyahoan mah urang. Kanyahoanan Nembak. Hah? Tuh itu nembak si Utep. Eta teh nang papeletokan yang di maneh teh. Berekeun deui. Kurang berekeun di ka maneh. Udah malah dibikin deui ka urang jadi carikan ku Mang Ajum. Nilai Wati. Tuh, Mar sakedap deui tos asak. Mar teh tos sabar, mana? Sakedap atuh dawati ge cangkel. Kan dia teh alim tos kuati we wios. Tos sabar. Mar, Wati. Oyak ternyata hadiah oyak nu jeung ngadamel sate. Hah? Loba. Mar, oyak di bumi nya teh. Tuh. Coba. Sengit. Oyak apa tuh? Bahasa eta Mar disurut papanting sia. Bahasa hairah teh, wat. Duka tuh hilap, Wati. Tuh pikakot berem. Nya we mah. Tos eta teh aya nu suara gitu. Di mana emang? Di kebon teh coba. Betul suka betul batu jeung si Wati teh. Di kebun teh? Heeh. Kebun teh malu bejurigan. Oh gitu. Teh nyawa si Marma deh. Pantesan. Komodika jelema juga Marma. Sok dijung jurigan ku jurig deh. Mana lucunya? Resepen. Berarti Mar mau ngaliwat kudu hibar tong ngaliwatan kebon teh. Lain hibar tong kadinya. Kayak muter we Marma. Daripada ku jurig jauh. Bah, daripada ku jurig tong. Nilainya? Yang Bu. Marusin nyari teh ya. Entas cager dah. Ih. Tuh, pada asak. Wah, geus asak eta mah Wati. sakedap deui oyak. Alila Wati mah dieu. Tak kitu Wati, jawaran teh. Wan. Si jadi Ya, iya geus chef tuh. idi. Lu tinggal bek sabar arul. Tuh. Urang mana? Urang ge mana? Jatah urang. Daharan. Ya, Rul. Rezeki mah geus Allah nu ngatur. Bener cek maneh. Masalahna ayeuna sate di leungeun maneh jadi maneh nu ngatur. Lain ku cungur mana tuh? Ya, tong obat teu ada daging domba bisa darah tinggi. Ya, tangkurak cungur dengekeun ku gegeber ya. Dengekeun. Hei. Ya, memantak darah tinggi mah lain daging domba. Nah, Tah. anjing. Tah, eta. Wow, Sintu ngambek ya. Terselanya. Pokoknya sampai jumpa di episode berikutnya.